pakalangan aja sami kan lamun teu dibere ubar mah atuh moal cager, lamun teu dibawa ka dokter mah atuh moal cager, lamun teu dibawa ka rumah sakit mah atuh moal cager, dinyakeun deui sasangkaan eta teh, diaminkeun deui ku saalam dunia teh, atuh daek teh daek ijabah saalam dunia teh sami, taradaekeun cager nu geuring teh ican dibawa ka dokter mah, pan sasangkaana kitu. Tadaek cager nu geuring teh aican nginum ubar mah pan sasangkaana kitu. Teu aya nu wantun menentang, teu aya nu wantun ngalawan kana sasangkaan eta. Ubar sareat, cai ge sareat kitu. Dokter sareat, urang ngadoa ge sareat. Rumah sakit teu bogaeun cager, urang teu boga cager. Ngan urang marek menta cager we kanu boga cager. Dek weh cai teh dijampean. Demi Allah ijabah ing keyakinan mah kitu. Tamu teu aya nu wantun ngalawan kana sasangkaan eta teh. Mata gambar kahirupan teh teras we jiga kieu kitu maksudna teh. Padahal masa sangkaana teh lepat. Masalahna kanggo urang teh sapertos kieu lah contona teh. Nu tadi teh surapa ge dari pakalangan mah ngampar. Ngan nu jadi masalahna teh wani galungan teu gitu. Contoh lah budak gering takdirna teh. Permasalahan pertama nu kedah ka emot rek dijadikeun pakalangan moal kitu kedahna teh. Lamun urang ngaraos gaduh masalahna teh teu boga kayakinan nu pancep, berarti sekecil apapun momen ku urang rek dijadikeun pakalangan gitu. Da seberapa banyak sasangkaan salah dina sudut urang sakitu seueur oge takdir nu kudu dijadikeun pakalangan gitu maksudna teh. Budak gering sok tingali heula rek dijadikeun pakalangan moal nya rek dijadikeun pakalangan berarti kumaha resikona urang moal meuli ubar, urang moal mawa budak ka dokter komo ka rumah sakit tos urang teh ikrar heula rek ngajadikeun takdir budak gering teh keur pakalangan memeres keyakinan gitu. Bismillah ngajak ku urang teh dijieun pakalangan budak gering teh. Tak ketika orang tos ikrar moal meuli ubar, ketika orang tos ikrar moal mawa budak ka dokter, pan dina yang hareupan cai herang bari munajat, jero teh munajat, tarik ngajerit kitu da urang tos ikrar, keur we ngadoa urang dina hate nu pangjerona kitu nyuhunkeun damang ka pangeran. Demi Allah ijabah, jeung tina ridho di ijabahna ge eta mah sanes tina istijroh kitu. Aya nu teu lebet ka pakalangan teh umargi teh acan ngartos teu ngaraos gaduh kepentingan. Aya nu memang sieun asup ka pakalangan teh kitu. Aya nu sok nyumput di pakalangan teh, nu rada enek nu sok ngadalilan pakalangan, sok didalilan eta teh pakalangan. Pan wajib nyareat, kan wajib ikhtiar. Sanes kitu dongengna teh. Da wajib nyareat mah urang ge sepakat, da wajib ikhtiar mah urang ge sepakat. Da teu aya kewajiban jelema di alam dunya kaja bisa rupi ikhtiar kewajibanana teh. Ngan nu jadi masalah eta ikhtiar teh naha tina iman atanapi tina nafsu. Nah eta ikhtiar teh didasarkan teh ku ilmu tauhid atanapi keukeuh rek didasarkan ku materialisme. Teu pisan-pisan rek ngaharamkeun obat, teu wararantun teh ngaharamkeun rumah sakit, lain hakim urang mah. Ngan urang cing gaduh kaperyogian ngajadikeun tiap takdir pikeun jadi pakalangan keur memeres keyakinan gitu lah maksudna teh.